Rawing Kiwari Wilujeng ngadangukeun. Atuh aya kepentingan Nyai, jadi wayahna we lamun ku akang ditinggalkeun di dieu nya. Sonona mah sono akang teh malah lian ti eta teh betah aya di dieu teh komo si Anteng mah betah pisan. Heuda pugu dibaturan ku anu geulis atuh. Nyalain kitu Teng. Wah, mosok ngitung-ngitung Kang Awing mah euy. Ngerang-ngerang uing ari taun tengah tu uing ngerang-ngerang merenan Kang Awing-awing majarkeun nginya we. Madahal mah memang uing ngayang lilang aya di dieu. Nu matak kitu teh Nyai. Teu kudu era Teng ari heueuh mah bener. Kumaha Nyai? Nyadah Kang masih kene erek neangan anak jeung pamajikan atuh. Untari katingali bangun anu seunggah rek ditinggalkeun ku si Rawing teh. Pang-pang nama hayang ngawanohkeun heula nu jadi indung anu kakara pulih deui panceg ingetanana tutah sababaraha poe saolah-olah henteu panceg kasadaranana. Padahal mah engke we atuh Kang Rawing, tos jelas pun biang damang Kang Rawing nembe mulih barisakan tenan ku abdi hoyong di ieu di naon teh dipenakeun sareng pun biang nu tangtos bingangeun pangeutan margi ku pitulungna Kang Rawing. Pun biang katingali ku abdi tos bade eungkeut-eungkeut deui pulih kakuatanana sareng kasadaranana Kang. Cek akang oge lamun ceuk akang eueuh kapentingan nu sejen mah teu neon-neon. Maya akang oge betah lamun terus salilana aya di dieu. Ngan akang boga anak jeung pamajikeun. Da piraku ari akang kudu ngakukeun bujalan bujangan mah. Bener teu? Suka mana wae Kang Rawing mah sasahuran teh. Atunya upami teu tiasa dicandet mah abdi teu tiasa naon-naon Kang. Mung abdi bingung kedah kumaha mulang tarima ka salira Kang Rawing. Kade ieu. Akang sakali deui nitip sarta amaneut Nyai. Pulihna deui indung Nyai cageurna di indung Nyai lain ku akang. Akang mengenca ukur syariatna wungkul. Pugu hakikatna manyata nu maha kawasa. Inget akang ngan saukur jalan pugu nu nyageurkeunna nama. Nyata-nyata pangersan nu maha kawasa. Kapanan anu nyageurkeunna nama. Untari jeung si Banteng Wulung silih teuteub. Teu lila harita terus Untari nyarita deui. Kang Banteng we atuh di dieu. Abdi bet kareueung margi teu aya nu ngarencangan sok inggis ka dieu deui we abdi mah Kang Subala sareng Sujali teh Kang. Tah. Eta kumaha geuningan kitu tah Teng cenah. Cik kumaha geus ditawaran kitu tah Teng tah. Kumaha lamun geus ditawaran kitu tah Teng? Erek di dieu. Nyai memungah-mungah kana ngake-ngakang mangnya bener ngeta teh Nyai nangen teu sieun itu ku ngakang. Abdi teu sieun ku Kang Banteng. Margi ayeuna mah tos terang jelas Kang Banteng teh bageur pisan geuningan. Langkungna teh eta abdi ge ngaraos bingah ku ayeuna Kang Banteng nu tos ngiring ngusir balad-baladna Kang Subala katut Sujali. Ngaring eta mah ngawajiban ngatu Nyai. Ngakang mah nyulungan muduna ngoge kitu. Nu mumukonya mah ngaring ngakang mah ngitung-ngitung amal we. Eta mah. Aduh, eta si Ateng nih ngabrak-bak. Mohon sanggap abdi oge tos we di dieu Kang Banteng mah. Nanging direncangan ku Kang Rawing supados abdi naregreg. Cek Untari bari imut ngagelenyu.
ngatung hari gitu mah nyarwa bejeng nyandet deui ka ngawing-ngawing. Nyugan teh bener ngakang ngarek mudu di dieu nyorangan. Si Rawing nyerenge seuri neuteub antep ka Untari. Manehna oge bisa ngarasakeun geteran hatena Untari. Sanajan nya si Rawing teh geus balaka terus terang boga anak pamajikan, tapi duka teuing kunaon dirina bet ngarasa simpati ka pribadina si Rawing. Ari akang manganuhunkeun kana sikap jeung carita Nyai. Hiji tanda Nyai teh nganggap dulur ka akang. Da sok sanajan akang oge saruan teu nganggap batur ka Nyai teh. Naon sababna? Sabab cek akang oge urang teh dulur. Buktina indung bapa urang sarua ambewe jeung lalaki, jadi ti huleuweutna mah Ibu Hawa Rama Adam. Nanging tetep geuningan jalmi teh aya nu miharep ayana teh memusuhan nya Kang Rawing. Buktosna saperti anu karandapan ku abdi anu sok padahal abdi makapan teu nganggap musuh ka anu sanes teh sapertos ka Kang Subala tanapi Kang Sujali. Ari nebandingannya mah memang gitu. Aduh meteng. Ieu mah kana meteung jeung meteung deui. Nya, Nyai memang kadangkala di lebah dinyana mah teu aneh kitang sabab setiap aya anu resep jalma mah tangtu aya nu ngewah. Setiap loba nu deudeuh tangtu aya nu geuleuh. Pogo kitu kang ngaranan hirup, bener teu? Nya, lain kitu teng. Nya bener gitu Kang ngawing-ngawing. Ngan ngomat-ngomat ngamun ngengkeng inggit ngulah meren nimbelnya gelar rupa Nyai. Mokonya mah janajan nyakang ngosok lapar di jalan ngulah makelan dimbel. Nah teh sawios atuh Kang Banteng, da kalarasan abdi oge tos mungkus timbel tadi teh tibatan kek dah liren di warung, mending keneh anak timbel ti dieu Kang Banteng. Wah, ngontong ngariwuh-riwuh. Mentong ngerak ngatu Nyai make mudung imbelnya gala rupa, napi ngarigeus dijieun mah ngeunceun neon-neon ketang. Nah, eta mah si anteng-anteng make jeung sok pura-pura segala rupa. Langsung me omon-omon Nyai akang bisi leureuh di jalan jeung di warung kudu bayar. Cik akang minta timbel kitu ngarah haratis. Benih era. Kang ngawing-ngawing mang itu bae euy. Nguing mah jadi sok beuki ngera nyaho we ngandang ngesingat teh batur teh Kang ngawing-ngawing mah euy. Untari mesem. Bet geus kabayang upama teh si Rawing jeung si Banteng Bulung indit tada teuing meureunnan ti iseunana, malah kawilang leungiteun pikeun Untari mah. Nah, bekelah Kang ngobrol ning teh teng. Aduh. Hayu wayahna Nyai akang lain teh sono nya ye. Hayu teng. Ngayu Kang ngawing-ngawing ngayu moal ngayan neon-neon deui Nyai sing percaya Kang akang. Ari Untari katingali paromanana bangun anu ngemuka sedih. Harita terus nganterkeun si Rawing jeung si Banteng Wulung nepikeun kaburuan imah. Tapi tacan oge ngalengkah lempang jauh Untari katingali paromanana jadi sepapias teh getihan. Si Rawing jeung Banteng Wulung nu masih keneh nying hareup ka Untari jadi kaget ningali parobahan beungeut Untari. Malah Untari terus nyarita. Kang Rawing, mangga tinggal Kang, itu saha nu ka dieu teh? Teteh lagi dengan Kang Subala katu Sujali Kang. Malah disarangan ku aki-aki. Naya naon deui cenah ieu teh nya? Me bareng si Rawing jeung si Banteng Wulung pada ngabalikeun awakna ka tukang. Breh bener we katingali anu keur lempang tilu jalma nu tayalian ti Subala jeung Sujali ngahapit Mbah Gabug Inten. Si Rawing sanajan jarakna masih keneh anggang tapi kaseuketan panon jeung perasaan si Rawing geus leuwih ti heula ngabejaan. Yen aki-aki nu datang teh jelas lain samarangan jalma, beda dina rigigna lempang jeung dina keureut beungeutna. Si Rawing noelkan leungeun si Banteng Wulung bari nyarita. Geus moal salah deui ieu mah teng ye. Pasti guruna Subala jeung Sujali euy. Mata saran ngeneh nigana mah teng. Ngapaksa we akang moal kabalik ieu mah Nyai ye. Sabab beda ye gedigna ye.
lempang nuk itu mah lempang nurek ngajak ngesang sigana malain gidi gringgit. Waduh, bener-bener Kang Awing-awing. Beda ngarasana kana manon nguing Kang Awing. Jadi ngumaha yang ayeuna nindakan urang Kang Awing-awing. Ngumaha rigos ngieu. Tenang cicing heula teng. Ingetkeun akang komandon. Lamun cek komandon ulah waka ngayakeun tindakan ulah waka wawanianan. Nyai tetep cing di dieu nya. Keun ku akang erek disampeurkeun tah anu anyar datang teh. Ku hitungan mah jelas guruna Subala Gabug Inten teh meureunan ieu teh. Si Rawing ngagandeang lempang ti heula dituturkeun ti tukang ku si Banteng Bulung. Subala jeung Sujali anu lempang ngahapit guruna harita ngarandeg lempangna. Ari Mbah Gabug Inten ngareret ka Subala bari nyarita. Kunaon lempang make jeung eureun sagala rupa bala? Kunaon si lain make eureun? Eta saha nu lempang nyampeurkeun ka lebah dieu euy. Sorot panon Mbah Gabug Inten museur seukeut ka lebah si Rawing. Ari Subala ngareret ka Mbah Gabug Inten bari nyarita. Tah eta nu ngaran si Rawing teh Ki Guru. Jelema anu gedena ngaranna teh si Banteng Bulung. Coba we perhatikeun ku Ki Guru waniana keranan si Rawing langsung datang nyampeurkeun hartina manehna nguntup ka urang. Mbah Gabug Inten nyerenge seuri bari nyarita. Jadi eta nu ngaran si Rawing teh nya. Aing jadi beki penasaran tetela memang bener beda dina lempang jeung sorot panonna oge. Ieu mah keleup teh memang geus di luar jeung jero. Mbah Gabug Inten kawilang jago kolot nu geus kahot harita bisa langsung nyaho kana kayan si Rawing. Si Rawing nu lempang nyampeurkeun malangkeun leungeun kencana si Banteng Bulung ngarandeg lengkahna. Eureun di dieu teng. Awas ka hati-hati yeuh. Ati-ati sambel ati ot-ot kadal janggotan bulu kelek heheotan. Awas, hati-hati teng. Ulah ningali aki-aki ye nya, awas ye. Jelas ieu anu ngaran Mbah Gabug Inten teh lain jago biasa teng. Jadi ulah gagabah ngayakeun tindakan. Lamun eueuh parentah ti akang, heh? Atuh nu momokonna mah ngaringuing manurutkeun be kumaha Kang Awing-awing. Nu menting Kang Awing-awing mun teu menang ngelehkeun ngeta ngalawan anu lawan eta Kang Awing-awing. Tilu jirim geus pancuh nangtung teu jauh ti hareupeun si Rawing. Mbah Gabug Inten nu ngalengkah maju salengkah di kahareup. Dua tetepan bantrok si Rawing kudu ngaku dina hatena kaseuketan sapasang panon Mbah Gabug Inten. Si Rawing anu miheulaan muka caritaan. Iya pasti Mbah Gabug Intennya benernya. Iya pastinya. Guruna Subala jeung Sujali. Tadi penting eta mah mani maca kaget jeung reuas Mbah Gabug. Ngan untung benang katewak terus dibebaskeun be kanu jero dibabaskeun be kanu jero taneuh. Mikeun ari nepikeun kamikeun ari kudu mebeskan awakna Ibu Ratimah indungna Nyi Utari mah duh bah kadunya teuing. Alah bagea Mbah Gabug Inten. Aduh iya Mbah Gabug Inten teh. Aduh. Mbah Gabug Inten seuri deui ka si Rawing ngan seurina bubuh jadi matak sieun lantaran semuanya gereng katinggalina teh. Jadi si lain nu ngelehkeun murid dewek teh. Syukur dewek memang penasaran Rawing. Sabab tadi penting pagawean dewek aya nu ngahalangan ngan si lain kudu ngarti jeung nyaho Rawing. Dewek ulah disasaruakeun jeung dua murid dewek. Bari naogen saan urek nyaruakeun Mbah Gabug jeung nu sejen. Sabab moal samata-mata panon, moal samata-mata disebut Mbah lamun teu jadi bongkotna jago. Ngan hanjakalna teh salah ngalalapkeun ilmu Mbah Gabug. Sabab boga ilmu dipake pikeun nandasa jeung ngabisaya jalma deungeun. Anu teu tuah teh dosa. Eta nu kuring teu panuju.
mondong lo ngatur dele Sirawing ulah bolonging jelema harkat bantar si lain dele dalah sanajan dewa paribasana dewek bal make kudu serab ngerti. Ari kangaranan serab malah ningali jelema mah gambug tapi nengjo panon poe ka kareta serab bisi teu percaya sok pelong kayaknya panon poe wanci tengah poe ereng-erengan. Pasti peureum lantaran serab. Ari ningali kuring mah lain serab tapi resep. Bener teu pek pelong panon poe kayaknya hayang serab mah. Mbah Gabug mundelik panona panon bet kakara meureunan harita tepung jeung jalma saperti Sirawing. Kakara harita meureunan eueuh tanda-tanda anu sieun ku dirina. Padahal ngaran Mbah Gabug inten kungsi mapaesan lambaran alam kajawaraan tur dipikasera belantaran tahapan aji pangartina. Si lain ulang ngerasa gede hati atawa sombong sampai geus mampu ngelehkeun dua murid dewek Rawing. Ilmu murid dewek memangan ukur satai kukuun ilmu dewek ngerti nu matak poe ieu ilain kudu tungkul kana lemah tanggah kasadapan sabab poe ieu mangrupa poe panungtungan ceuk si dodo ceuk si enut memangna nu nangtukeun umur pikeun hirup pipawenangan teh Mbah Gebug inten weuh mah kuring geus usul lamun bisa masa tungtung aya kajahatan ulah waka dicabut umur. Karti Mbah Gabug inten beki muntab amarahna di dia memang kaunggulan Sirawing. Mbah Gabug inten beki muntab amarahna di dia memang kaunggulan Sirawing sabab setiap adu carita jeung anu jadi lawan pihak lawan moal aya nu mampu pikeun adu carita. Tematak aneh lamun Mbah Gabug inten jadi beki nafsu ka Sirawing. Jadah sia teu ningali kana luhurna langit jerona lautan si lain Rawing. Dewek leuwih hade eureun jadi jelema sia deuleu. Eueuh ti ditu na dewek make kudu elek ku budak kamari sore sia. Mbah Gabug inten bangun anu yakin pisan dirina baris mampu ngalajiwan lawan. Ari Sirawing teu ieu ngarasa seber hate ningali kagalakan Mbah Gabug inten sedangkeun si Banteng Mulung ningali kayan sarupa kitu harita jadi kahudang amarahna langsung geus rek maju ka hareup geus dihalangan ku leungeun Sirawing. Cicing rek mana ceng. Ingatkeun akang dina waktu ayeuna henteu ngidinan anteng pikeun jeung hareupan ieu jelema kolot teu meunang. Temenang cicing, temenang cicing lenan. Miraku nguing make kudu ngeleh ku ngaki-ngaki ka ngawing-ngawing. Nguing jadi manasaran jeung ngate. Jeung mudu ngeleh ngatawasieun ku ieu jalma nganu ngaran Gabug nginten ka ngawing-ngawing. Wayahna teng. Pokoknya mah akang teu mikeun lamun anteng nepikeun ka kudu cilaka ku yaki-yaki kolot. Anu matak wayahna we ayeuna mah lalajo teng. Inget akang kobandeun, leuwih nyaho jeung leuwih ngarti teng. Nya kitu teu neon-neon. Ngarti nguing oge nurut bae ka ngawing-ngawing. Morosa tadina mah ku nguing bakal dimanting ka ngawing-ngawing. Tenang teng. Tenang. Gampang ngabantingkeun heula antepkeun akang ayeuna mah bere kasempetan. Cicing ningali Sirawing kalah ka ngobrol jeung si Banteng Mulung malah bangun anu keur marebutkeun dirina atuh puguh we Mbah Gabug inten lain dikieuna nafsuna. Haram jadah sia si lain bener-bener teu ngajenan ka dewek Rawing. Ngajentul aing lain tunggul ngabedgal lain arca sia nganggap naon ka dewek dina waktu ayeuna ha. Urang ijen jeung aing deuleu Sirawing. Saksina mugi jeung langit aing leuwih hade eureun jadi jelema dina poe ieu lamun memang teu bisa ngalajiwa maneh. Ayo, udah tatan-tatan pikeun ngaleang jiwa ku leungeun aing deuleu. Sia, Mbah Gabug inten langsung harita ngabangun pasangan dina tetepan anu beki garang jeung galak. Tapi Sirawing memang geus bisa ngajudi yen anu jadi lawan dina waktu ayeuna henteu bisa dianggap enteng. Si Banteng Bulung oge surti kana kaayaan dirina patuh kana parentah Sirawing katingali si Banteng Bulung mundur nyingkir ka gigir. Subala jeung Sujali oge nyingkir mundur ka tukang.
Dua jirim harita pada pancuh aduh harepan Mbah Gabug Inten ngawangun pasangan anu kawilang aneh sabab sapasang leungeun diacungkeun ka luhur dua suku dijengkekeun geus kitu awak ngaluncat ka luhur terus ngacuralit sababaraha jumpalik curalit geus napak kana lemah dua suku Mbah Gabug Inten putbet ngarakan anggota badana atawa badan lawan pugu we kawilang ilmu silat anu ngutamakeun kana tajongan. Dunia mah hayog lah hayog kayaknya hayog hap yap blas bawa bakting ger ayo lah ngasana teh ulah kabina-bina ting nyetengnya kurang dambung atuh ari diliak-liak ting mah tuh. Bener tuh. Saha nu dahek? Saha cing nu dahek? Tong ngomong wae sia deuleu lawing. Aduh hareupan jeung aing teh perlu loba ngomong sia deuleu. Ayo ayeuna mah geura petakeun naon sia kabisa sia. Suku Mbah Gabug Inten menibut bet. Aduh, nyaan ilmu silatnya hebat ya Mbah Gabug. Sukuna menimotah gitu, cedekan cicing. Aduh, ya maya benar-benar edun. Aduh, sukuna menimotah gitu cedekan cicingnya. Alah, bebe kuring kabenangan. Leh, kuring dia kata juang. Ayo, tajong dikanya. Aduh. Ayo dek-deknya aduh disangkanan naon we meureunnan kuring teh nya combro. Yap pas lap lay ayo Ari Sirawing geus pancuh nangtung di tempat nu sejen sedengkeun Mbah Gabug Inten harita ngahegak di barung jeung hate nu panasaran. Ari sabab runtuyan panarajang tajongan-tajongan sapasang sukuna anu mibanda kacepetan jeung kakuatan luar biasa teh estu teu keuna kana sasaran. Dan paingan Sirawing atau paingan Sirawing gampang ngelehkeun murid aing. Sabab kacepetan gerakanana bener-bener di luar dugaan. Aing jadi era ku ngaran di lamun teh menepikeun ka hantu bisa ngelehkeun anu ngaran Sirawing. Aduh, gelo ieu mah yo. Gelo ieu mah. Rakatak, tak Mbah Gabug Inten ngabangun di pasangan. Katingali harita dua leungeunang nyolodor ka hareup siga nu heuras teh beda ti beusi. Sarta kadenge sora tulang jeung urat nu ting trak-trak. Alah, nyaan bedas kene sakitu geus kolot oge euy Mbah Gabug mah nya. Cacak lamun kuring geus aki-aki saperti Mbah Gabug sigana bae moal bisa neon-neon ya. Ayo sia montong loba ngomong Sirawing dewek ayeuna geus saya gapikeun ngalajiwa maneh. Dua dampal leungeun Mbah Gabug Inten digesek-gesekeun katingali harita sapasang leungeun Mbah Gabug Inten jadi ngagleter anu akhirna tina sapasang leungeunna siga nu ngaluarkeun haseup pipis. Tetela pikeun ngarubuhkeun anu jadi lawan Mbah Gabug Inten langsung metakeun kakuatan ilmu pamungkasna. Rawing rasakeun sia. Rasakeun kumaha ayeuna kumaha kamampuhan ilmu tapak saketi. Entong boroning awak maneh deuleu beusi atawa bati katoel ku jampal leungeun atawa rambol leungeun aing bakal hancur. Huya. Sufrelatu. Ya.
Mbah Gabug Inten Rajang lebih rosa jeung lebih hebat batan tadi. Lain bae tajongan-tajongan anak anu memang ngabahayakeun pikeun si Rawing. Tapi ayeuna masa pasang leungeun Mbah Gabug Inten muwuh nebarkeun hawa panas anu estu lain ngan ukur hawa panas wungkul, tapi eta kakuatan hawa panas teh narekab mangaruhan kana sakujur badan lawan. Si Rawing sadar kana kayaan upama dirina teu ngalapis diri ku kaampuhan elmuna geus tangtu dirina nu bakal ngalayang jiwa sabab tetela. Elmu tapak saketi teh memang lain heureuyan. Jirim si Rawing jojorelatan harita di antara hujan panarajang lawan anu bangun henteu mere omber atawa senghapan ka dirina. Dina tata gerak jurus pansrasa sarining bayu, tina bagian ilmu pancatunggalna si Rawing mampu ngimbangan panarajang lawan. Tapi tetela tata gerak Mbah Gabug Inten oge terus ngurung dirina lir upama anu nutup kana ruang gerakna. Geus eueuh di jalan kajabati kudu bantro kakuatan bareng jeung datangna panarajang lawan. Si Rawing mapag datangna kakuatan leungeun lawan ku sapasang leungeun anu geseng hideung. Das keduk das bangkil cengkang hiap. Dua jirim pada ngabangkil mundur ka tukang, dua nana pada ngaranjug ku kakuatan lawan masing-masing. Si Rawing jeung Mbah Gabug Inten silih teuteup Mbah Gabug Inten bener-bener beki kaget ku kakuatan si Rawing, malah nyarita dina jero hatena. Aing moal percaya lamun aya jalma ngorakene seperti si Rawing boga kakuatan kieu. Lamun teu ngabandungan jeung nying harupan langsung, bet asana teh pamohalan. Kakuatan ilmu tapak saketi estu siga taya pangaruh naon-naon dan ieu mangkeluk teh. Eluh, waktosna geuningan parantos teu nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara Dongeng Kiwari neraskeun cariyos Si Rawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari. Hatur nuhun permios.